Bye. Ngebok siya Panglima. Mak, jualan lah duitnya, kayak kurang diangkutan. Ih, duit naon tuh? Lah, mah masuk pura-pura tak apa. Kan mate keur butuh pagawe jang muatan suluh. Ah, nah ada orang mages nih, tak kasih ugi ngaku tanah kana motor. Yei, aing kan urang gen informasi nanti si Mang Ugi. Nah, ada geus muruhan kasih ugi. Nah, geningan ditembakkeun deui kitu ku si ugi ka mana Bang Lima? Ih, da urang mah tak apa mah, urang gen si Mang Ugi tadi di ditu. Mate cenah butuh pagawe jang ngakutan suluh. Geus lah, mana duitna? Har. Nah, ieu kieu ya, Bang Lima. Tadi teh mate nita ka Mang Ugi teh geus dibere ongkos ojekna 20.000. Nah, maneh minta deui ka urang. Geuning kalah lieur urang mah ah. Ih, da urang mah teu nyao. Lah sok-sok kudu aik dia gawean mah. Buku orang agar pusing kemikiran si Ugi. Suluh eueuh geuningan. Sia deui nambah-nambah ka punya yang digaplok ieu ya. Ih, nah urang aik digaplok ku sina butut. Sia deui ngeuseun butut bae.